kungkungan penjajah, angkat senjata, baca takbir, serang penjajah, menang mulia, mati syahid, sorga. Yo numere semangat jihad teh saha? Pejabat lain, tentara lain, saha? Ulama. Nu berjuang paling depan santri dengan takbir Belanda paranas tiris. Bom meledak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak. Ini terus didoktrin oleh ulama kepada para santri. Kita 10 Belanda 100 tidak perlu takut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan min biidznillah. Allah akan memberikan pertolongan. Aduh, pasir dijampe, wah sahatil wujuh jadi tawon. Kacang hejo, wah dibalangkeun jadi bubur. Belanda kocar kacir, ditangkap ieu, datang ieu, mati pitung, timbul jiih. Hafal dame, ha? Ini pitung orang gila, ha? Tidak mempan ditembak, ha? Hei Kong Haji, ya Tuan, kamu lagi ngapain? Nyelamatin arwahnya si pitung, Tuan. Apa tuh Tommy? Hei teman, tangkap ini Haji and seret tiang. Dibawa Ki Haji, disiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang si Ji ngorekan jelit ya si Ji. Cak si Ji zelin. Etapan KBG nang ngadi di Kiai. Betul? Si pitung terjadi nuk nikah jeung Aisyah diperkosa ku si Demang. Karunya nya. Eta sih gara-gara Nabu Nyamin teh kacocok sakala sukuna lah. Tuh pejuang nang ngadidik saha ulama. Ini hal yang dijadikan pelajaran oleh mereka. Ternyata basis perjuangan Islam dan kekuatan Islam di Indonesia adalah pesantren salaf. Maka mereka berupaya supaya bagaimana pesantren salaf musnah. Bu, ibu, kami santri pangdoakeun ku ibu jeung ku bapak. Kami teh termasuk nu nyarita ya Haji Budoli. Santri hayang ilmu manfaat, amin. Hayang ilmu barokah. Hayang ilmu anu bisa nuntun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Sebab apalah artinya banyak ilmu tapi tidak manfaat dan tidak barokah. Ketika kita bertanya kumaha hoyong barokah hoyong manfaat, sang guru menjawab sing tawadu kasep kitu saur guru urang teh. Ieu nu hese ge eta pan Bu tah. Kadang-kadang karena orang ngerasa aing geus lulus iyo keluar ti dieu keluar ti ditu aya batur orang anu ala kadar misal ngawasna orang ngerasa congkak buah-buah mah hebatan manehna di pandangan Allah sehingga ku tawadu manehna ilmu heutik bersinar diangkat derajat orang loba gagah hebat tapi ngerasa sombong cak orang cak Allah ngagejret takabur. Bu Mang aya kene aya. Mudah-mudahan orang sering doakeun sing dipaparinna ilmu manfaat, amin. Ya Rabbal. Pan ibu bapak hadirin, ieu urang kabehan pan akhir nama kabeh ge nyiaran ridho Gusti Allah. Jangan pernah menganggap rendah sesuatu yang menurut kita kecil buama dinu leutik eta aya ridho jeung rahmat Allah. Jangan merasa kita bangga dan hebat dengan apa yang kita miliki seolah-olah kita paling hebat. Saha nu nyaho dina amal nu cak urang hebat aya bebendu Allah. Mining saeutik aya ridho jeung rahmat Allah daripada loba Allah bendu. Nu saeutik aya ridho Allah nganterkeun ka rahmat asup ka surga. Nu loba ngarasa hebat di neraka. Pan setan teh ngarasa hebat. Duk naon kudu sujud ke Adam ti taneuh aing mati seuneu hebatan seuneu daripada taneuh naon bae ge bae aku seuneu mah cak Allah sombong neraka abadal abidin. Adam tina taneuh tawadu rendah ka surga alhamdulillah. Tuh maka urang doakeun ieu guru urang anu ayeuna anjeunna keur bungah luar biasa ngaresepsikeun putrina mugia rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Mang santri santai, Allah nanti akan memberikan giliran.
Ieu mau dikobong tulisan gede yang kawin. Aduh, masya Allah. Ayah. Biasa pak. Pan lamun neng awewe boga salaki santri, waduh indah luar biasa. Nyaho pan tanggung jawab, tugas, beban, kewajiban di pundak suami. Makanya istri-istri ajengan, istri-istri kiai lebih nyaman daripada istri pejabat. Repot pan pejabat mah gedung-gedung kunjungan keluar kota sabulan, 2 bulan, ke luar negeri 3 bulan. Ai kiai mah bedi mah. Pokoknya boga salaki santri mah duit can puguh boga, dunia can puguh aya, barang moal kecewa moal barang. Moal, masya Allah, paehna baik segede ucing yang kuat. Gitu nya, ngan rada gepeng doang heutik merenya. Urut ngadakom pan dikobong. Ya Allah. Tuh. Ayeuna aya paham-paham yang dari orang-orang jil tadi tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Musda Mulia, salah satu orang yang punya nama di Universitas Ciputat IAIN, mengatakan laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Laki-laki jeung lalaki ngadu gantar, awewe jeung awewe masya Allah ngadu dompet. Apa dasarnya mereka mengatakan bahwa laki-laki boleh dengan laki-laki, perempuan boleh dengan perempuan? Oh, rasa cinta dan suka itu kan fitrah pemberian Allah, jadi tidak boleh dibatasi, dihalangi oleh agama sekalipun. Laki-laki suka laki-laki, fitrah. Perempuan suka perempuan, fitrah. Silahkan saja saling melampiaskan rasa suka. Ieu teh jelema teu sadar geus murtad eta Musda Mulia. Tuh di Jakarta. Tapi Ciputat masukna Tangerang Selatan, yang geus mulai kacau negara orang hadirin dengan orang-orang liberal seperti itu. Belum lagi Gubernur Jakarta Ahok, kafir, Kristen, miras dek dilegalkeun, kedong deui daging anjing, daging babi bisa dihalalkeun. Teu dibere label halal ge daging anjing jeung daging babi teu dihalalkeun ge ku pemerintah, diharakanan ku urang Batak. Eta orang Batak pinggir jalan tukang tambal ban sok ngasupeun anjing ka karung digebugan, kemudian anjing geus paeh kumanehna dibakar, kemudian dikeureut beungna ditandian darahna, disemur dagingna dihijikeun make daun dangdeur, di bejaan Batak itu anjing tidak boleh dimakan, haram. Waduh, manehna ngadalil lah menurut ajaran kami seluruh binatang yang ada di darat dan berkaki 4 itu halal dimakan kecuali kaki meja dan kaki bangku. Ya, horas bah, habis beras ngakan gabah. Ayeuna coba yuk, Musda Mulia mengatakan seperti itu. Orang tinggal prihatin, maka keprihatinan kita pun jangan merenung berpangku tangan. Kita bergerak semaksimal mungkin, dakwah sekemampuan kita. Si Haji Budodi ala kadar koski mampuna, mudah-mudahan ditampi ku Gusti Allah, amin. Mamang santri dikobong keur dakwah, ibu ngadidik anak di agama eta keur dakwah. Kita semua wajib dakwah, terus mengibarkan panji-panji syariat baginda Nabi besar Muhammad. Ya, lalaki boga tugas. Pan nikah teh memiliki maksud dan tujuan. Nikah itu syariat. Syariat itu dibangun atas dasar jalbil masalih wa dar'il mafasid, narik-narik kemaslahatan dan menghindarkan jauh daripada kerusakan. Di antaranya hifdzun nasali, ngaraksa turunan. Lalaki awewe nikah karaksa turunan, mun boga turunan. Lalaki awewe teu nikah kaluar budak teu karaksa, teu boga bin, teu boga hak waris. Kalau perempuan dia tidak punya wali. Yang kedua, ikhrajul ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu bil badan. Maksud nikah teh diantarana ngaluarkeun hiji cai nu aya dina awak, mun eta cai ditahan nyieun bahaya ka awak. Cai naon? Nutfah cak agama. Cai naon? Sperma cak budak sakola. Cai naon? Cimani cak jelema urang. Bahasa Inggrisna cipeju.
eta mun ditahan bahaya, maka ulah ditahan-tahan kaluarkeun bae, ngan ngaluarkeunna ulah sambarangan, sebab engke di akhirat eta nu dikaluarkeun sambarangan nungtut. Iya, cak manehna teh ayah tega kau membuang aku di solokan. Nah, jadi lamun geus akad pernikahan geus katalian ku hak yang kewajiban, istri wajib memberikan pelayanan kepada suami pagi, sore, siang, malam secara online. Lamun keur sare nangkup dilaketek cangkeng wajib malik sambil ngomong kuserahkan semuanya untukmu. Ieu mah sare nangkup dilaketek lain malik malah ngomong kieu, barang yang Anda tuju sedang dalam perbaikan. Ulah melbok. Tetapi ingat, laki-laki jangan pernah punya penilaian, oh kalau begitu istri hanya melampiaskan nafsu saja, untuk melampiaskan nafsu saja. Bukan. Kalau begitu pernikahan istri kita hanya sebagai jalan untuk menyalurkan arus bawah. Tidak. Allah firmankan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Di antara muasyarah bil ma'ruf, salaki wajib nganapakahan zahir maupun batin. Napakah zahir patali jeung jasmani, batin patali jeung ruhani. Mana napakah zahir? Salaki wajib mere kadaharan. Kadaharana kutil balad. Kutil balad itu apa? Makanan yang menjadi makanan pokok di negara, di kampung tersebut. Mun di urang daharna sangu, asal sangu tina beas, salaki wajib nu nyiar beas. Lamun pamajikana urang luar negeri daharna roti, asal roti tina tarigu, tarigu. Lamun pamajikana urang Madura baheula mah jagong, jagong. Pamajikana urang Maluku baheula mah cenah sagu, sagu. Ahi mah cenah pamajikana menang di kebon, jukut 2 karung sapoe. Salaki teh pangkatna aya 3, aya musir ekonomi menengah ke atas sugih, aya mutawasit menengah, aya musir maaf susah. Masing-masing beda pangkat, beda kewajiban nganapakahan. Lamun salakina pangkatna musir wajib nganapakahan sapoe 2 mod. 2 mod eta 2 letter mucung. Lamun salakina pangkatna mutawasit samud satengah, mun salakina pangkatna musir samud. Kemudian tidak cukup nasi saja, kudu aya udum. Lantaran mundahar sangu hungkul mata mirasa, kudu aya udum. Mana udum? Lalauh. Mana lalauk? Lauk, sambal, sayur, lalab, eta ngaranna udum. Ternyata wajib nyambel, wajib ngagoreng lauk, goreng kewajiban salak. Terus bo ya, terus bo. Wah, asa menang awewe ya. Bungaheun kula ngomong kieu ya, liang irungna ge empot bae. Tenang Pak Haji Pudoli ge lalaki sarua bae. Kayak gedeung kurang bebet-bebetkeun da awewe tah. Nu wajib masak salaki, nu wajib nyambel salaki, nu wajib ngagoreng lauk salaki, nu wajib mandian anak, nu wajib nyeseukeun baju anak, nu wajib nyalinan anak, nu wajib nyusuan anak. Aduh, nek di mana kami nyusuna? Lah cenah lamun nu masak lalaki, nu nyambel, nu nyayur, nu nyangu lalaki, pan urang mah teu bisa cak bapak-bapak wajib nyoo bujang untuk mengerjakan tugas di dapur. Laju cenah lamun eta urang teu bisa nyoo bujang, atuh urang tinggal mentah hampurakan nu jadi pamajikan. Alhamdulillah durang mah geus jadi adat pamajikan nusok masak, nusok nyambel, nusok nyayur. Ibu sing ridho Bu nyeusekeun baju salaki eta ganjaran luar biasa. Alhamdulillah. Hiji baju 100 kabagusan, calana 100 kabagusan, sempak mah 1000 rada hapeuk soalna. Ngan ka ibu-ibu singgah hade mun nyeuseuh baju salaki kodokan heula kantongna. Bisi aya emal, bisi aya harta salaki, eta nu salaki ulah diaku ku ibu. Mun nyeuseuh baju salaki kodok kantongna, mun aya duit bikeun, mun 2000 mah. 100.000 mah. 100.000 mah. Pamalingan hiji tah. Hamburannya punya. Teu meunang.
ulah lah cenah Haji Fudoli kula mah dicokot bae duit salaki 100.000 200.000 laju kendek minta hampura ira minta hampurana atuh engke penting pinter salakina keur di luhur minta hampura ka tadi duitku neng 200 kajen jak salakina teh insyaallah ya gitu eta wajib masak salaki. Kemudian naon deui tanapakah teh wa alatut tanzib, termasuk napakah yang wajib suami berikan kepada istri alatut tanzib, alat-alat bebersih kamustin kayaning sisir kasisir-sisir kacanghil-canghil dongkrak huntu eta kewajiban salakinya diakeun. Mun pamajikana loba kutuan salaki wajibnya diakeun sisir keduk. Mun disisir kedukan kutuna loba keneh bae peserkeun peditok di peditokan loba keneh bae endren kutu paeh pamajikan heuras kitu keneh salaki ge wajib meserkeun obat-obatan alat-alat untuk menjaga kesehatan rambut kepala dan kulit kepala serta istri kita rambutnya dijaga geus salaki wajib meserkeun sampo and conditioner. Lamun cocokna sun silak lamun cocokna celear lamun cocokna lipe buoy tulisanna ge kitu ieu memang bener cak jenal ge bahasa Inggris mah bahasa munafik tulisan takur jeung bacaan sun silak dibaca sansil celear dibaca clear uncele dibaca angkel tehe miteuh dibaca dedemit peserkeun ta sampo. Kemudian termasuk alat tanzib korek kuping. Korek eta kewajiban salaki. Ulah sampai pemajikan kupingna pinuh ku korma. Termasuk alat tanzib sikat gigi jeung pasta gigi eta kewajiban salaki. Iya mau ngomong baik sunah nabi sunah rasulnya punya yang nyandungnya punya horeng mah di imah ge sikat gigi hiji mekar manehna nu eta pamajikanna nu eta mitoha nu eta minantuna nu eta anakna nu eta aya tamu ge nu eta sampai mekar sikat gigi weh dipake lain huntu bersih gugusi darah radas ya Allah odol sampai diperet odol dikaluntungkeun teh odol diperet laju dikaluntungkeun diketrok-ketrokeun karena lincar kolam teh laju dicayan teh na keran laju urang calang apa geus ulah gandeng mang eta paranti urang kabehan mang eta teh kewajiban salaki sabun mandi kewajiban salaki peserkeun sabun mandi ulai mah sampai sabun mandi kaipis teh ipis sabun mandi ipis laju ku pamajikanna pake mandi gogosok di luhur waya kahandap molos ka jeropan sugan tak kabawa cai horeng asup ka jero teu kanyahoan teu kanyahoan pentingna bae pas dipake cak salakina pan dia ngabusahi cenah eta alat tanzib. Terus mana deh alat tanzib? Kulit istri kita dijaga kulitnya, jangan sampai kering kurang vitamin E. Jadi harus ditambah vitamin E, tangan kanan vitamin E, tangan kiri vitamin E. Jadi dua-duanya gitu dah gitu. Belikan hem body lotion, Citra Waning. Ulah sampai pamajikan kulitna kering tarik tek wah di parende gagarung ngebul Pak eta alat tanzib tuh gunting kuku tah alat tanzib eta peserkeun pamajikan kukuna panjang omelan carekan deuk nanaonan nyok kuku ulah nyok kuku ulah nyok kuku panjang anakan moal potongan pan lamun urang ingkar sunnah murtad
nya kuku kan panjang, kuku kan diparentah ku Kang Jeng dipotongan, kuku potongan sunah, sunah sempodo amat, ingkar sunah murtad, potongan kuku bu nu rapi, bapak sadiakeun ta alat pemotong kuku, eta teh termasuk alat tanzim. Kemudian termasuk napakah yang sifatnya zahir, yang kepentingannya untuk jasmani, wa kiswatun takfiha, salaki wajib meserkan baju aya ibarat takfiha yang sesuai, baik sesuai menara dan sesuai menurut kondisi sang istri. Lamun pamajikana letik es seset, lamun jangkung letik mujuhna, lamun jangkung gede L laluasa, ieu mah jangkung gemrot XL, ieu mah cenah pamajikana ditimbang di puskesmas aya 2,5 kintal karunggoni namanya. Beserkeun baju pan di ditu nage cenah ge aya takfiha nu sesuai. Pan urang mah Islam, maka dicontohan dina kitab fikih kakomisin kaya baju kurung, baju gamis nunutupan aurat. Jipan kuari hal nu kos kieu disampaikan dianggap norak. Pribados kamari pangaosan hadirin di rada beh kota ngomong ieu teh atuh dianggap norak bae nu hadirna ge eta di kota mah atuh moke lepis ketat teh urang resep nempo nu kitu tah. Cak nafsu resep, tapi ternyata itu hal diantara sekian banyak dosa hadirin. Ieu kuari pan qillatul haya, awewe geus boga saeutik rasa isina. Kami kena ka kota neuk Rangkas Bitung celana pendek, kaos pendek, mikir-mikir naik motor isin, awewe mah waniun. Kadang lewat ka Kobong, celana pendek, kaos pendek. Sebagai santri kita merasa bahwa itu memang lumayan. Masya Allah, lewat ke hareupeun Kobong di dieu mah insyaallah tanya Tangerang, Tangerang celana pendek kaos pendek lewat ke hareupeun Kobong cuek bae. Kadang-kadang lari pagi hareupna ambul-ambulan teh apaan. Laju kiai keluar, neng kemana? Lari pagi kiai, jantung sehat. Ya kiai jantung dia sehat, jantung aing dek coplok ya. Ya awewe kuari geus oper awewe dangdanan geus oper, bahan material hampir pindah kabeh ka beungeutna. Aya ta pipi make makeup horeng olesana make koas mah paranti ngecat tembok, paranti tembok pindah ka beungeut, maka loba awewe beungeutna beungeut. Ya Allah, halis dicukur diganti pakai patlot, paneta peranti tukang bas nggak garis kayu. Iya gua di dangdanan macem-macem, huntu make behel huntu, tiba lagi behel macam ngecor, kuari behel make huntu dan huntu make behel na berem behel na hejo. Wah seri hehe behejo, ai hayang hejo mata kudu meser behel 7 bulan ulah nyikat hejo dijamin guys. Ya Allah, huntu make behel nurutan artis mah geus ulah diturutan. Artis mah make behel ge huntuna atuh daharna hotdog, spaghetti, KFC, hoka-hoka bento. Ya urang selahaur huntu make behel dahar jeung kangkung nyara rangsang. Ya. Ya salaki wajib meserkeun baju nunutupan aurat ka pamajikana satahun 2 kali, leuwih ti 2 ihsan salaki. Dan kalau memang suami membelikan baju tapi belum menutupi aurat istrinya, sanajan dipeserkeun 10 setel can nyumponan napakah pakaian kayak di akhirat bakal dituntut ku Gusti Allah. Dan ibu yang baik, istri yang solehah, baju kenging meserkeun salaki pake, warna kahayang jeung karesep salaki pake, karena substansi hakikinya dandanan istri itu bukan untuk kesenangan orang, bukan untuk kebagusan orang, bukan untuk enak dipandang oleh orang, tapi untuk suami.
sanajan cak ibu pantas make baju ieu naros karencangan pantas teu nganggo acuk ieu saya pisan teh tapi di hadapan suami Kang pantas teu ieu ulah nu eta kakak mah resep buka ganti pakai baju nu pake karesep ku salaki deuk kondangan ayo berangkat Kak neng ulah make baju nu eta tuh salin nu mana tuh hejo daun jilbabna hejo daun rokna hejo daun hejo sendalna pake nu hejo ieu teh nong bungkus ku taplak nu hejo daun pake eta kabeh baju nu warnana serba hejo daun ka hayang salaki kajeun diudag-udag embe los ya Kak non undangan ayo undangan ini seberang ya undangan seberang ya seberang undangan neng ulah make baju nu eta panas poe kakak panas mata teu endah ka tempon aku kakak laju nu mana tuh Kak pakai baju koneng gading rokna koneng gading jilbabna koneng gading pan koneng gading kabeh akur jeung maneh gading malulu jeung sakitu pakai baju nu pake karesep salaki laju salakina ge kudu paham atuh lamun pamajikanna kulitna saho matang baju naon warnana bae ge asup pamajikanna putih lobak atuh panteskeun punten ieu mah punten bisi aya pamajikanna kulitna teu pati putih rada hideung atuh panteskeun bae Kak ieu pamajikan hidung kulitna dibelikeun baju hejo daun wae dipake pancak babaturanna woi neuk ka mana eta bugis ketan bisi kitu doang tah alatu tandib wakiswatun. Kemudian termasuk napakah yang bersifat zahir wa maskanun, salaki wajib membuat tempat tinggal yang prinsipnya melindungi istri daripada sengatan matahari di siang hari, menaungi istri daripada dinginnya di malam hari, walaupun teu disyaratkeun eta imah teh milik salaki. Hartina ari can kawrat mah can mampu mah ngadamel rorompok dikontrakeun atawa nyewa nu wajib bayar sewa bayar kontrak salaki. Lebah dieu urang kudu syukur ke Allah boga mitoha bager anakna dibikeun ka urang kamarna disadiakeun. Kadang-kadang mitoha manyilib ka pabeasan eta minantu anyar di kamar paling depan dihias mitoha teh masya Allah. Maka benar termasuk abul iltadah, orang tua yang memberikan kenikmatan nu wajib dihormat mitoha. Anu salama-lamana ibu teu batal wudu ka mitoha. Toh mitoha bager. Kadang-kadang urang eleh ku manuk. Manuk mah sameme endogan nyeun sayang heula. Urang mah anak geus 8 jeung mitoha keneh bae. Tapi mitoha bager alhamdulillah. Ieu panganten pasti paling hareup kamarna. Biasa kayak lamun adina nikah deui cak mitona geser ke tengah pan dia manggesekan gitu tang kene. Tuh ya salaki wajib ngimahan. Sanaji fudoli eta pamajikan wajib diimahan, wajib dipakaian, wajib diberi kadaharan nu mana? Awewe nu wajib dinapakahan, awewe anu taat ka salaki. Dalam kaul qadim Imam Syafi'i mengatakan wajib napakah itu bil akdi, apabila telah terjadi akad ijab qabul sahih wajib dinapakahan. Dalam kaul jadid Imam Syafi'i mengatakan wajib napakah itu bitamkin, surah na tamkin teh imma geus diduhul geus dijima wa imma sanajan can dijima eta awewe geus nyerahkeun diri ka salaki dengan kata-kata idza ta'arada qadimul jadid kudimal jadid alal qadim. Apabila terjadi ta'arud berlawanan antara kaul qadim dan kaul jadid Imam Syafi'i fal yu'mal al jadid nu dipake kaul jadid geus awewe wajib dinapakahan eta hiji neung geus dijima, nomor kadua sanajan can dijima geus nyerahkeun diri ka salaki dengan kata-kata. Contoh ieu nikahna keur panganten ayo jam 10 kira-kira geus jannya kira-kira geus jannya kira-kira kos nu nyaho bae can segala anu kira-kira geus meureun ya. Waalaikumsalam.
kira-kira ya panganten geus tacan ya. Oh Eki Jamal tuh Yai mangga. Kira-kira panganten